mah boy. Nah, aya hiji dongeng dicarita aya perjaka jeung perempuan asup hiji mah imah kosong. Teh nyaho si imah kosong eta teh nya aya bapak-bapak pemuda oge cuman geus rada dewasa. Rek ngomekeun iris kapara, naik kapara rek ngomekeun iris. Si bapak si gadis jeung si perjaka juga asup ka imah yang melakukan teu waktu mau melakukan naon nama cuman ada hubungan semacam intim gitu ya. Pasangan suami istri manehna teh yang boga imah kosong si imah teh keur direhab caritana teh si bapak teh naik ka para rek ngomekeun iris da bolong pas ningali ka handap aya anu keur kitu berhubungan badan gitu. Tah manehna teh nya ditoong gitu luas pan anu ngomekeun iris teh astagfirullahaladzim cenah nempong ari cek lalaki mah teh ka aweweuna yang bagaimana kalau kita nanti hamil cenah positif nah teh ari cek aweweuna teh cenah kalau kita hamil atau positif mah pasrahin aja kepada yang di atas mah ngameknya ngomekeun iris teh ngamuk tah carita teh mandi jejak tabili teh sia nyalahkeun ka aing sia nu ngalakukeun aing kakembuhan maksud awewe mapasrahkeun ka yang di atas teh mungkin yang di atas gitu teh da nyaho aya jelema di para manehna mah pan mun si bapak eta teh teu ngeunah apa aing dititah ngomekeun iris tapi aing disalahkeun ya kalau misalkan kita positif mah kita pastiin aja kepada yang di atas amak kita teh lain noong maksudnya padahal ngomekeun iris pan ngajo di luhur teh gede atuh kahanan teh tong samalangan maneh nuduh make masalahkeun kana maneh ngalakukeun dan tiluan teh itu cara nu